Sampurasun wargi sobat wasiat anu dipiasi di lebet Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tepang deui sareng simkuring dina acara Paniis Manah dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat acan urang ngawitan ngalenyepan piulang Gusti, mangga urang sasarengan ngadehes kamantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia sih kurnia ti anjeun ngahibaran sareng masihan kakiatan kana lampah kahirupan roh suci nyarengan salawasna di lebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadehes. Amin. Para wargi, bahan lenyepan dina dinten ieu kaos dina renungan wasiat anu nyandak tema hirup dina kalakuan anu bersih. Dumasar tina kitab Perjanjian Anyar nyaeta kitab 2 Petra pasal anu katilu ayat anu kahiji dugi ka 18 sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina 2 Petra 3 ayat anu ka-14 anu kieu unggelna. Kusabab kitu dulur-dulur sabot ngadago eta poe teh kudu sakuat-kuat hirup bersih taya cawadeunana dipayuneun Allah sarta sing rumaket ngabdi ka mantena. Saderek nu asih dilebet Gusti Yesus Kristus, hirup teh lain saukur ngalakonan, nanging hirup teh ngagaduhan tujuan. Kukituna masing-masing urang kedah ngabogaan tujuan hirup sareng satekah pola ngupayakeun ku cara nu bener supaya bisa kalaksana. Hirup dina percaya ka Gusti Yesus Kristus usik malikna iman kedah dibuktikeun ku jalan tetep satia dugi ka akhirna tiasa hirup dina kalakuan anu bener-bener bersih. Hirup dina kalakuan anu bersih teh mangrupa buah tina ngejawantahna iman. Kristus anu geus jadi kurban kana nebus dosa bakalan jadi cumah mun urang teu ngalaksanakeun hirup laku lampah nu bersih. Rasul Paulus maparinan wejangan supaya dina nyambut kadongkapan Kristus urang salaku umat nu percaya salawasna aya dina upaya hirup suci bersih taya kokotor jeung cawatna. Jamaah anu percaya ka mantena atanapi disebat gereja ibaratna sapertos panganten awewe nu nyambut kakasihna nyaeta Kristus salaku pamegetna. Hirup suci murni kedah aya niat total miceun kepentingan dirina dina kasatiaan anu pinuh kaasih. Tidekanan dina sagala anu cita-cita laksana anu diimpi-impikeun eta tangtu nyugemakeun pisan. Nanging naon hartina mun kusabab eta rumah tangga jadi ruksak gara-gara urang ngarempak hirup bersih sucina rumah tangga. Nasib barudak nalangsa ancur harepanana, pedah rumah tangga nu jadi indung bapana rungkad, ngumbar nafsu amarah dina jinah. Ayeuna mah anu pang utamana anu berharga nyaeta kudu hirup dina laku lampa anu bersih ngajaga kasucian diri. Naon anu jadi pangharepan jeung cita-cita tiasa ngawujud tur jadi boga nilai nu saestuna kusabab dijalankeunana ku kalakuan anu bersih tur
bener. Kudu boga sifat kayaktian anu tegep tur kukuh panceg dina ngajaga kalakuan tetep bersih. Anu dasarna nyaeta kayaktian dina emutan yen Kristus parantos masihan kasalametan ka urang. Karya Kristus nu eusina nebus dosa urang teh bisa ngawujud ku jalan urang hirup disarengan ku Roh Suci sareng tiasa micen jauh sadaya kepentingan diri sorangan. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa hirup bersih laku lampahna dina mayunan kahirupan pribados atanapi ngemban hirup rumah tangga. Di lebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadeus. Amin. Wargi sobat wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepa teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus Kristus ngaberkahan kasadayana sampurasun.